ayeuna teh zaman edan hargaan narai teu katahan minyak tanah gas LPG kitu deui kadaharan gaji leutik teu imbang jeung kabutuhan mun di imah pamajikan ngabaeudan matak pusing karena sirah nyanyautan biaya 10.000 temahi paket tiluan keur nombokan kapaksa nyiar injeman iraha nu di luhur hirupna rek siga kuring ngarah ka rasa lieur 7 kuriling geus puguh kuring mah hirup tacan manggi kasenang ngan ukur bisa ngalamun bari nyawang aya BLT kuring mah teu kabere bea saraskin teu kabagi malah ngasin hirup nu ripuh beki ripuh nu senang beki senang bener ceuk batur zaman teh beki edan sampai weweng matang dan geus biasa teu aneh geus di urang mah lamun geus naraek hese turun deui boh dina hahargaan boh dina kadudukan nya Kang nya tuh pokona mah urang mah ulah milu edan pae zaman mah edan oge Deuk saware ayeuna teh zaman edan hargaan narai teu katahan minyak tanah gas LPG kitu deui kadaharan gaji leutik teu imbang jeung kabutuhan mun di imah pamajikan ngabaeudan matak lieur kana sirah nyanyautan biaya 10.000 temahi paket tiluan keur nombokan kapaksa nyiar injeman iraha nu di luhur hirupna rek siga kuring ngarah ngarasa lieur 7 kuriling geus puguh kuring mah hirup tacan manggi kasenang ngan ukur bisa ngalamun bari nyawang aya BLT kuring mah teu kabere bea saraskin teu kabagi malah ngasin hirup nu ripuh beki ripuh nu senang beki senang bener ceuk batur zaman teh beki edan